Upami urang ngaoskeun ayat Quran, maka diawali dengan nyuhunkeun heula perlindungan ka Allah. Nyata ku ngaoskeun naon Pak? Isti'adzah nya, nyautkeun ta'ud. Margi eta adabna ya. Al-Qur'an benten sareng Quran ya. Jauh melamelu tebih bumi ka langit ya. Perbedaanana dina segi kamulyaanana. Maka orang kedah adab ketika orang badai ngaoskeun Quran, pertama diutamikeun gaduh abdas. Memang teu gaduh abdas tiasa ngaos Quran, nu diwagelna nyabak Quran ya. Tapi nu langkung utami orang kedah gaduh abdas. Sokan tenan eta ayat suci Al-Qur'an diaoskeun dina lebetning salat ya. Ganjaranna ge dipanta-panta, klasifikasi benten-benten. Tingali dina risalah muawanah Sayyidina Ali karamallahu wajah nguningakeun dina pidawuhna, saha jalmi nu ngaoskeun ayat Quran ya dina salat wa huwa qaimun, wauna waulil hal cek bahasa santri nyata nuduhkeun kana tingkah salatna jalma bari nangtung. Da kusabab eta jalma sehat. Jalmi sehat salat maca Quran, maka setiap hurufna papi kuli harfin, setiap hurufna dibalas, diseratkeun ku Allah, ditetepkeun pahalana 100 kasayan. Jadi upami salat maghrib dipimpin ku pangersa guru urang sadayana, sabaraha huruf eta nu diaos kalayan berjamaah nu nilaina 27 darajatna. Sakur-sakur hurufna 100 tikel kasayan. Kabayang urangnya lamun dikalkulasikeun ku urang nganggo kalkulator ya, mungkin bakal muncul sejumlah nomor ya, duka sabaraha ngeureunnya. Tah acan ya dibuktoskeunna di mana? Namina pahala ganjaran di akhirat, Pak. Ya, ki disiapkeun sebagai tabungan amal. Tabungan amal. Nu kadua, jalmi salat baca Quran ya wa huwa qaidun. Eta jalmi teu sehat, mungkin sampean nu nyeri, mungkin cangkeng nu panas, jeletit nepi ka teu tiasa ngadeg. Salat jelema teh berjamaah di masjid ngan calik. Kumaha sahurupna Quran nu diaos ku eta jalmi maka dicatetkeun saur Imam Ali karamallahu wajah 50 kasayan. 50 kasayan. Jadi kenging netepan bari calik lamun memang aya ilat, aya uzur, numutkeun syara. Ada karaos mun cek dokter ge, Pak, duh cenah Bapak jigana mah sampurna ibadah teh sababna ieu panyawatna asam urat, rematik akut jangan lupa-lupa we. Duh ka sampean teh teu tiasa diangos sampurna salat. Maka tong hawatos setiap hurufna nu dibaca tina huruf-huruf Quran dinilai 50 kasayan. Salajengna jalmi naon ngaoskeun Quran ya, tapi di luar salat wa huwa tuhrin, ieu jalmi netepan gaduh abdas. Cara urang we ayeuna teu netepan, tapi namanya teh naon muka Quran, pertos murang kali namanya Jang Budi maca naon maca Quran, da teu salat ngan maca Quran. Terus ditaros gaduh abdas teh kantenan da nyana Quran. Haram hukumna jelema teu naon teu abdas nyana Quran. Jeung adabna ge beda. Aya aturan disuhun pan Quran mah ditangkep ku dada, dicepengna ku panangan belah tengen, belah kanan. Teu meunang dijibir jiga pepetek. Ya, giliwing supaya we jeung di bumi punten di tempat mana wae eta Quran ulah kaluhuran ku barang anu memang teu layak leuwih luhur tibatan Quran. Upama nya aya sok sanaos kitab ya, misalkan aya kitab tulisan ayat Quran, kemudian ayat tafsir, ayat laten dan lain sebagainya, tetep ya utamikeun Quran nu paling luhur ya, saking kodah adabna kana eta Quran. Nah, jalmi ngaos Quran di luar salat gaduh abdas, setiap hurufna dibalas 25 kasayan. Jadi ganjaranna gitu setiap huruf. Lamun sakali salat aya 200 huruf,
aya 500 huruf insyaallah eta. Di luar salat oge panginten sami ketika gaduh abdas nilainya 25 kasayan. Lamun menang 50 ayat weh sabaraha kalimah sabaraha huruf itu tiasa nya dijumlahkeun ku Bapak. Salajengna nu terakhir poin kaopat jalmi maca Quran nya di luar salat teu gaduh abdas ngan teu nyaba Quran da katalar meureunna samisal murang kali piwara ngaoskeun surah Al-Insyirah upamana baca cenajang surah Al-Insyirah pana kade kudu telak nya Al-Insyirah teh surat naon Alam Nasyrah nya ras baca cenah ku anjeun surah Al-Maun di korehan eueuh Al-Maun teh aya ge aroaita cenah heuh pan eta Al-Maun teh nya akibat kunaon meureun teh tepati telak nya nu paling hese mah naon baca surah Al-Ikhlas komo eta mah kalimahna ge teu aya nya aya ge da naon qul huwallahu ahad tapi kunaon eta dinamikeun Al-Ikhlas nah ieu syarat dengan maknanya mungkin dina sesi tertentu bakal kasinggung maka setiap hurufna nu ngaos Quran teu gaduh abdas bari teu nyawa Quran da puguh haram apal hukumna sakumaha tah setiap hurufna dibales 10 kasayan alhamdulillah. Naon margina sabab sesuai sareng ta'rif. Naon Quran teh kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin. Kalam Allah, cariosan Allah nu dilungsurkeun melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Ya, anu jadi ibadah nalika dinaona dibacana. Walau bi aksori suratin sok sanajan ngaoskeun surat pangponokna